Assalamualaikum, sampurasun, tepang deui sang Risbuana, kiwari simkuring aya di wewengkon Kampung Pangkalan, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikalong Wetan. Dina dangat ayeuna simkuring ngaprak ka ieu wewengkon. Ternyata di wewengkon aya hiji tempat anu kacida hadena, hiji curug anu kacida endahna, hiji curug anu pantes lamun jadi hiji destinasi tujuan wisata. Nah, hanjakal eta wewengkon hese pisan kahontalna alatan jalan pikeun nempuh pikeun nuju ka eta patepatan masih keneh hara-haraeun, masih keneh perlu pembenahan, perlu diropea, perlu ditata sangkan awae anu rek ngajugjug ka eta patepatan bisa genah merenah tur tumanina. Urang coba ngobrol jeung salah saurang pangurus pihak KRW-an, pihak pemerintahan di ieu wewengkon. Oge engke aya obrolan ajeng anu lainna saputra sakitar seluk-beluk eta curug buntung tangtuna boga riwayat anu kacida hadena, boga riwayat anu kacida panjangna. Kumaha engke caritana atawa riwayatna urang coba taroskeun ka pamukim di ieu wewengkon. Ayeuna urang tos aya di payunan Bapak RW anu wastana Bapak Usup. Nyata RW 18 Desa Mekarjaya Kecamatan Cikalong Wetan anu boga wewenang, anu boga otoritas di patempatan utamina boga akses ka curug buntung teh. Bapak Usup, mohon perkawis curug buntung eta uninga silsilahna manaha disebat curug buntung. Saur dongeng sepuh kapungkur mah sepuhnya luluhur abdi eta teh curug teh buntung cenah teh putus janten walungan teh putus teu aya deui kadituna curug janten pangluhurna meureun di wilayah ieu mah eta teh curug janten dinamian curug buntung. Walungan eta aliranna buntung keun kaina margi kahandapna kana curug gitu pantennya. Pami tadi ninggal kaayaan akses atanapi jalan ka eta curug katinggal masih kene hara-haraeun nya. Masih kene mipir pasir, orang jungkrang, teras sok sanajan tadi terus disengket nya. Nanging painten kedah langkung daria dina ropeana. Tah ieu simkuring hoyong naros hoyong terang eta anu ngagarapna anu ngokolakeun jalan ka eta wewengkon ka curug teh saha tangawita. Ngawitannya warga
RW 18 we sareng Karang Taruna Desa Mekarjaya anu carana swadaya masyarakat secara gotong royong. Kenging swadaya janten teu acan aya urunan waragat kanggo ngaropea eta jalan paintinya teu acan aya. Teu acan kalersa. Eta teh ti ngawitan di baladah ti payunkeun ka ayeuna tos sabaraha lami? Kirang langkung setahun setengah terus Masih aya. setahun setengah. Lumayan cekap lami oge nya. Di kawit ieu ngabangun ti dieu dugi ka dieu. Janten upami eta tos didamelkeun jalannya langkung raos ka handapna paintan ka curugna tangtosna langkung seueur anu bari sumping teh nya ngadongdon eta patepatan tangtosna. Kemungkinan margi potensi alam nama mendukung Mohon sangat mendukung gitu lah cekap lah kanggo di wilayah Simkuring upami aya gitu di daerah Mekarjaya aya wisata alam gitu. Memang kedah dikabangun gitu cita-cita warga di dieu teh. lebarnya Lebar. enak gitu nya katinggalan ke Sumur, curugna teh gitu di luhurna cekap sakitu mah. Saurna oge di dieu teh sanes hiji wae saurna teh tempat anu tiasa didongdon atau napi tiasa disumpingan ku Aya. calon wisatawan teh. Nya di antawisna aya wisata religi nyaeta Mbah Panjak keresan di Palih Kulon. Mbah Panjak. Mohon. Anu aksesna tiasa ti Cineigla oge tiasa ti dieu di Pangkalan. Anu nyambung ka jalan ka Curug Buntut teh. Malihan di kahanap teh dihanapkeun Mbah Panjak aya deui curug nu namina curug Sigai. Oh, aya keneh teh dinya Aya teh. keneh namun henteu patos luhur gitu eta. Oh, gitu. Ti pihak pemerintahan desa Tras Dinas Pariwisata tos aya perhatosan kanggo pangwangunan sarana prasarana. Kemungkinan teu acan gitu nya. Margi anu tadi nya upami kedah ngajengkeun teh kedah cara kumaha nya orang lemur anu tangtosna ge hoyong ngajengkeun teh teu aya kedah kumaha atuh cara gitu. Teu acan uning acara meureun kanggo Simkuring ngaharep sebagai pupuh lembur hoyong aya anu ngajejekeun gitu. Oh kedah dieu meureun sareng terutami sareng Karang Taruna kerja sama sareng Karang Taruna desa oge subunit anu di RW 18. Gitu. Janten ari ngabaladah mah atos pentenya teras ti pihak pemerintahan desa geus ngarojong penten mung dukeun ka kiwari teh teu acan aya bentuk anu daria, bentuk anu real gitu nya painten pami proaktif teh mah aktifna eta painten namanya pro hungkul gitu. Teu acan painten. Ageung harepan saupamina atos ieu aya anu aya anu ningal nonton kana video ieu mudah-mudahan aya anu tertarik ti mana wae terutama berenang di donatur anu bade nya terminat kanggo janten donatur di wilayah Tertarik pentennya tertarik gitu kanggo ngiring ngokolakeun gitu nya daerah abdinya kanggo warga oge Simkuring selaku tokoh salah satu tokoh berenah ageung harapan eta teh sumpingna donatur ka wilayah abdi kanggo ngabangun di daerah di curug eta gitu. Bagi upami salah sawios anu jantan income atau napi penghasilan kanggo daerah teh nyaeta tina widang pariwisata. Lagi teras di dia oge aya sabaraha hiji kabahan alam anu tiasa jantan objek wisata anu insyaallah nggo kepayuna tiasa jantan PAD atau napi penghasilan asli daerah anu tangtosna tiasa langkung manfaat hasilna teh kanggo pambangunan di wewengkon ieu lembur sareng desa janten pihak-pihak anu terkait seperti pihak desa sareng pihak pariwisata dinas pariwisata kecamatan oge di kabupaten kedana langkung daria langkung ngarojong karena aspirasi atau napi kapalaina pemerintahan satempat terapi pamawongkon oge warga masyarakat bisa budeureun eta curug mudah-mudahan kapayuna ieu daerah atau ieu wongkon sing langkung majeng Amin. Aya kamajengan kanggo payuna Diantos dukungan di pamirsa anu nonton karena iya video mudah-mudahan Simkuring sareng warga masyarakat nunggu uluran tangan kanggo kerjasama sareng masyarakat di wilayah RW 18 Desa Mekarjaya. Ayeuna di sagireun urang parantos aya Kang Jajang selaku bendahara di pihak Karang Taruna Desa Mekarjaya. Urang ngobrol sareng anjeunna
kumaha jabung tumalapungna pangokolaan wewengkon Curug Buntung di pihak Kapemudaan atau di pihak Nonoman anu milu ngokolakeun milu majukeun ieu wewengkon. Kang Jejang ti pihak Karang Taruna atos naon bae anu parantos dipidamel kanggo ngarojong ngawangun eta lalawak atapi wewengkon Curug teh. Alhamdulillah parantos dilaksanakan aya kegiatan kanggo perjalanan Curug Buntung, namun anu tadi teh sareng warga masyarakat terutamina abdi didorong ku Pak RW-na kantos dipayun sareng rekan-rekan di Karang Taruna desa didamelkeun kitunya seperti jalan atas akses ke bawah, tapi teu acan ayeuna teh kantun saparau deui sareng ti ujung merenan antawisna ti mimiti ti batas perbatasan desa dugi ka jalan pelosok ieu tos katinggal merenan kitu sapertos kumaha ieu Nembe sesengkedan kapayanya Janten mung teu acan di perkeras atau acan kena ku betonisasi. teu acan mohon eta ageng harapan abdi teh hoyong kitu nya kapayuna mudah-mudahan eta disuhunkeun eureun ti mana terutama jalana kitu nya. Di Bapak Kepala Desa, alhamdulillah penyupotan mah tos saya gitunya. Ngan cuman duka kendala di antara 2020, 2002 hiji sampai ke 2022. Menjelang ku Covid. Mohon ku Covid mohon janten teu tiasa ngawadinir lah secara nama gitunya. Ngawadirkan kanggo ieu mun ngabantos ieu. Ngan mudah-mudahan atuh Kepala Desa anu ayeuna tiasa lah anjeunna ngasihan support gitu. Kanggo ngabangunkeun ieu Mekarijaya ge ageng harapan abilah ya kayak ayana nyupot gitu. Kantos dibentuk Pokdarwis kanggo Kepengurusan. kepengurusan Curug teh. Kapungkur parantos dibentuk Pokdarwis eureun ku Karang Taruna Desa. Namun parantos dibentuk Pokdarwis teu aya tindak lanjutna gitu. Buntung. Nyamun tiasa mah abdi teh meureun lamun tiasa kitu nya hoyong ngabentuk dewe lah secara nama gitu. Nu enggal gitu. Margi kamari tos dibentuk kamari teh jadi ieu Buntung we kitu teh aya. Jadi tukcing nya percuma tos dibentuk tapi cicing mohon betos gitu mohon. Gitu ya. Janten palai Karang Taruna mah anu kamari teh dilebur paintanya dirombak deui tapi dibubarkeun lah dibarukeun lah gitu. Dianyarkeun deui gitu nya Pokdarwis nu aya. Taras segenap bisa. Di pihak kadinasan Dinas Pariwisata KBB saurna sabaraha kali parantos sumping ka Lampung ti 5 kali sumpingna alhamdulillah hanya atas ninjo ka ieu lokasi oge ti ketua kabidna atos ieu teh ti pariwisatana parantos ngan cuman nu tadi teh kendalana duka di mana kitu nya teh acan ureunan tindak lanjutna teh acan disampaikeun deui ayeuna teh ku abdi teh di nuju di ieu ku abdi di anti-anti ieu teh kumaha ketemu sana teh gitu. Mohon janten harapan ti Karang Taruna mah painten ya hoyong berjalan we seperti kumaha gitu misalkan atas aya rincian atau misalkan sawangan anu bakal ngahijikeun ieu Curug Buntung mudah-mudahan we atuh inti kenama tiasa berjalan gitu tiap Atur nuhun atuh kana obrolanna mugia kapayuna kepala ira rancang-rancangan teh sing aya wewengan gitu ya. Amin. Sing aya wujudna anu terus panginten pemerintahan oge Ya, sadaya anu kakait dina pariwisata ieu sing tiasa proaktif atau napi kerjasamanya ya langkung daria mohon dina ngokolakeunana. Amin. Kerteg hate salah Kang Jajang salaku pihak Karang Taruna Desa Mekarijaya ngeunaan Curug Buntung. Tepang deui sareng simkuring dina aparakan anu sanesna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.